Dulur, gerak kuburkeun amal anjeun dina jero tanah kasunyian. Sabab perkara nu dipelak tanpa dikuburkeun moal alus dijadieunana. Kitu deui amal tong ngarepkeun ditinggal ku batur, sabab amal anu sajati mah nyaeta amal anu diteundeun dina jero hate. Sakumaha akar anu nyepeng kana tangkal tetep pageuh najan teu katingal, ulah hayang disebut luhur ku pangkat, ulah hayang disebut mulia ku amal, sabab puji manusia mah ibarat ciibun dina daun. Isu keneh kaciri endah tapi sakicep leungit kaserep ku panasna poe. Lamun urang amal hayang dipuji hartina urang nuju ngawangun imah di luhureun keusik. Sakali katarajang angin sombong, sakali kakeueum kuria langsung gurugrug taya hargana. Ikhlas teh mere bari poho yen urang geus mere. Ikhlas teh bergerak bari teu nunggu balesan iwal ti ridho Gusti Nu Maha Suci. Sabab naon hartina leungeun katuhu mere lamun leungeun kenca sibuk mamerkeunana. Hayu urang rapihkeun niat. Amal leutik bari ikhlas leuwih utama tibatan amal badag tapi hayang katingal gagah. Sajatina Gusti mah teu ningali sabaraha loba harta nu dikaluarkeun, tapi ningali sabaraha bersih hate anu masrahkeun nalika ngalaksanakeunana. Jadikeun ikhlas sebagai napas